ieu teh usaha teh ti isin teuing na kamarana, na jalma teh hayangeun kari teh hayangeun marodol kitu. Oh, tuh aya jalma sugan we atuh marodol. Jang, jalagoan jang. Aya naon tuh mah magat urang? Yo, wayahna BAB heula jeung kencing. Mada aing mah yang ulin bung BAB jeung kencing. Ah, wayahna we ngeliat tadi mah kudu BAB heula jeung kencing. Kudu. Atuh mada urang mah yang ulin bung ka WC. Ah, sok buru. Yo, ada hiji ya. Yo, hiji. Marodol. Nah, lumayan tah menang 2 nu marodol daripada nu arisan. Ayo mah ya urang geus modal, dimaksa-maksa teuing. Kagak tuh geus mah, beuh mayar. Ini nya geus maksa kita mayar. Sok sabaraheun. Ih, ka WC teh nu gratis. Beuh mayar 5.000-an. Ya tulang geus. Nuhun, kurek modal ka dia deui nya. Lumayan lah, ngararisan geus aya 2. Tuh geuning, rek ka WC deui wae. Tidak mau dipaksa ku aing malah. Jang, dagoan. Ayo naon Mama Rabi? Kamarana ieu. Cih, ame dikepo nya Mama Rabi. Atuh rek jalan-jalan urang mah. Ya, wayahna mun ngaliwat ka dia jalan mah kudu ka WC heula. Nyarising. Ngising. Mana eta sugan hayang ngising tah? Moal. Tih, mut arah multi mah urang kudu ngising. Aing mah geus teu hayang apa? Sok buru-buru ngising ngarising. Geting. Dapat 4 lah. Lumayan. Geus mah ya urang geus ngising. Mana geus ngising mat? Geus Syukur atuh aing geus ngarisingna. Beuh, sok mayar. Cih, nah ujug-ujug titah mayar mat. Tembok heula. Ih, aing ngomong ah, teh hayang teh aing kudu ujug-ujug mayar. Mayar yang hayang di kumaha sih ku urang yang sangke mah. Eta beureup beunanya cukang irung mat. Bayar mat kumaneh mat? Hayu teu duit. Tah mayar tah duanan. Tak iya atuh, bayar. Nya atuh mah geus tah urang geus mayar nya. Urang teh heula. Bye. Yang, ka mana? Iya mah bade amang mak, kumaha kitu mak? Ya, wayahna nu ngaliwat ka dieu mah kudu ka WC heula. Ieu ketertiban. Cih, rek naon ka WC da urang mah teu hayang BAB jeung kieu urang mah. Ah, urang mah teu hayang apa? Teu hayang modal ge kudu. Ayo. Alhamdulillah dapat 5. Lah. Tah geus ya urang. Tah kitu. Pan bareng ngareuna hampang. Sakali negara bayar ka urang. Cih, tukang WC teh meni maksa ka cida, teu hayang kieu kudu kieu, teu hayang modal kudu modal. Ya atuh sabarangnya. Tah sakieun pas, heuh. Nuhun. Nuhun, nanti sting mah kudu maksa ka urang teh kieu teh kah modal ini. Bye. Heuh, bye. Teuing aing memaksa-maksa oge lah. Penting mah cuan we. Lumayan. Tidak, kamu teh kan cari pagawean kan? Iya pugu aku teh keur butuh pagawean. Aya dah lowongan kerja mah, cuman supir toronton mawaan semen. Bae jadi supir toronton ge da gede ieu gajihna. Ari Rida eta simna geus dibeduakeun acan. Udah bulan kemarin dinaikin. Nya alus atuh geus dinaikeun mah isuk atuh ka kantor bari bawa kenek. Nya siap nyanyi abi ka kantor. Kan next saya teh udah jadi duda. Ya bae atuh naon hubunganana atuh. Masalah nama lamun unggal istirahat sok ngajak ka tukang enjong. Ya ngomong we atuh tolak, make hese atuh. Nya eta lamun diajak urang teh bisa nolak da urang ge hayang. Iya. Mana bos? Ya biasa nemen di belah dia deui sayang manuk teh. Da kamari ku urang di deui keur arah nogang. Duh, aing kumaha teh nya? Beh manehnya euy. Itu keur naon barudak? Ah, disampeurkeun. Kenan si barudak. Nini Rafiq, keur kieu we yo, keur ulin we di dieu yo. Nya. Bos, aing buka ide ya. Cuang gawean arek si Mama Rabi. Ide bagus yo. Lah, gas cuang gawean hayu. Iya, bos. Ide nama kieu. Parita eta ka sampeuy nya. Tah, curang cuang diala. Pura-pura teuas tangke ame ku si Mama Rabi dibantuan. Yo, eta mah ide cemerlang yo Sok atuh ayeuna cuang api-api ngarabut yo. Ayo gas. Ya geus bos, ala bos. Sok atuh buru. Aduh, teuas euy. Hehehe, eta sampo saha diala? Iya sampo urang mak. Nang hese ieu na yo ngalana mun dituas ka cida pugu. Awak we jarakung badag, nyabu sakit wae ge tanagaan. Aing ku aing. Tuas kieu euy. Aing. Ya, jarakan. Goblok siang mah ngerjain ka aing. Hei. Kenapa? Bye. Bye.
Awas ya, kos mau redan ngerjain gadis. Papangi di mana wae ku aya dicangkemos ya. Syahrul? Stop, jangan bergerak. Tuh kan Dele, bukan aku yang pegang tangannya. Siapa dia Syahrul? Dia bukan siapa-siapa aku. Syahrul, kan kamu tadi nerima aku. Kamu lepasin tangan Syahrul. Enggak, Syahrul punya aku. Biar aku yang lepasin dia. Stop, cuci tangan kamu. Syahrul, kamu pilih aku apa dia? Syahrul, pilih dia atau aku? Syahrul, malam ini kamu temenin aku sampai pagi. Syahrul, kamu malam ini temenin aku sampai puas. Syahrul, kamu temenin aku malam ini sampai pagi lebih puas. Syahrul. Gak mau jangan rusak aku kayak gitu dong. Maksud, mun bisa mah dialogna halus ulah embung-embung. Yo, mun hayang mah da. Aing hayang seteh.